parantos rengsek tuntas bamblas jadi ente aya tunggu sirungan satang tupaan gantar kakai gitu jangan jangan abah ulah tunggul sirungan gantar kakaita dicap dipotong salah cenah gitu abahnya semua bang ieu teh kararasan gitunya dina dinten ieu teh aya tatangi priwados gitunya sami ti Cibeber gitu semua kasih tetehna gitu kan masih kena wargi minten bahnya incu abah mah masih kena incu oke Kang Ahmad alhamdulillah gitunya masih kena rekam pada malam sama priwados oke kalarasan bahnya ieu teh dina ieu acara teh aya sanes ieu teh calon panganten teh nyaeta anak abdi. Aduh nya asuhan. Upami di dieu mah putrana Bapak Ade di Pademelan mah putra abdi. Gitu nya dan sapademelan sareng abdi alhamdulillah gitu bah. Margi abdi teh daya sanes ieu teh etang-etang naon kitu nu natanya nu mata deui gitu tah. Saurna teh da upami nikah cenah hoyong kumang ian ari channel siramanana insyaallah cenah Ongge di lagi dan ini oke insyaallah pernah disarang pribados Manawi panjang Yuswa gitu banyak insyaallah gitu kan. Oke ti pribados sekali di ngaturkeun nuhun khususna ka palawargi di keluarga besar calon mempelai istri nyaeta di keluarga Bapak Ade sakulawargi pribados ngaturkeun pisan anu parantos ngadukung ngarojong dina ieu raraga acara siraman calon panganten kitu deui nama bahnya semua. Oke, kararasan bah dina dinten ieu pribados direncangan nyaeta ku rekan pribados semua daya sanes nyaeta juru sulingna Bapak Wiwi gitu bahnya alhamdulillah gitu tah. Oke, ieu juru pamirigna Kang Dadang semua sanes Kang Dadang kami es mah dina kulkas atau nyaeta juru tembangna Neng Sania Sapitri Dewi lah Incu abah kene semua jantan ieu teh pami dirangkumkeun masih kena sabonoroyot tebahnya geuning urang teh ari tos ngariung kieu mah seniman seniwati teh nya bah kumpul ngariung gitu mudah-mudahan we tuh urang teh sing saterasna tiasa kempal ngariung sinareng di paparinan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala gitu bahnya di paparinan kanikmatan sehat lahir sehat batin nikmat batin nikmat lahir gitu bahnya rupina mah ti pribados sapara kanca parantos rengseh ngalaksanakeun acara siraman calon panganten wiwit rupina ti pribados sareng-rengan mah mung biasa ngaduakeun mudah-mudahan ieu calon panganten dina dinten enjing disrenggeunana mugia sing aya dina kalancaran aya dina kasalamatan khususkeun lancarna kanggo ka panganten umumna kanggo ka urang sadayana tah rupina mah kitu panganten banyak semua mengatur kanggo salajengna kanggo ngadalah ngawet abah momor ajengkeun deui nya tapi abah mah tetep aya kreativitas nyata ngadama channel ari channel bah tukang rias ngahare bos salila 2 tahun teh tiasa ngalah duit itu kedua mah aya da bongana wawu jeung opit coba lamun teu wawu bebas nya Pak tapi mudah-mudahan kitu nya urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dikawit dinten aya duka saterasna mugia urang sadayana sing disehatkeun ditebihkeun tina sagala rupi panyawat amin ya robbal alamin cagah